moal ngawujud amal soleh ibi emak tuni juru moal ngawujud tingongkoan nepi kanggung kueuk oge ari teu make ilmu mah harusnya salat mah jadi wujudan urang nilai amalan urang lamun teu make ilmu cik salami ieu ti baheula urang diajar salat rata-rata punten lolobana mah ilmu ngeuleuh beja ilmu ngeuleuh ilmu beja ilmu nempo kolot rukuna kitu tuturkeun rutin terusnya sakedik nu dipagahan ku ajengan sakedik bami heuceut sakedik nu diwurukan ku carogena antara piduka pernah duka henteu ku salakina dipagahan ieu rukuna kieu lempengna kieu kadang-kadang istri ninggal pamaget mata rukuna teh siga lalaki marukan sarua kade mang caroge kade mang bojo urang bisi rukuna bisi kitu salila ieu teh katingali da ngomong kena padahal kedah didempetkeun terusnya kedah di naon fungsina didempetkeun teh kade ilmu ieu teh kaitan jeung salat sakalian nya sok ilmu nya teh nah apa didempetkeun cik tujuanna dempetkeun naon cik ade lamun teu apa tujuanna paingan atuh karek boga anak putra barangkali 2 sampai 3 ge si eta teh geus bintang gantina teh geus kahandap naon sababna sabab kurang bisa ngadempetna makanya lamun si eta geus dihanapan salah kita kurang semangat ce bener man bisa jadi ieuna kurang dempetanana cek si hibit teh alah kumaha teu da geus kagok da diseunah ge anger we nama ngalali we kade bisi gadung urang kali urang istri menang parawan sing matak sing telik rukuna kumaha naon teh ilmu salah satu teh ilmu ieu sabab ieu teh perhiasan anu diudag-udag ku jalu teh eta teh ku lalaki teh eta ku lalaki mah ada ciri khas eta mah da lalaki mah ti keur orok nepi ka sekolah teh geus eueuh ti mimiti eueuh huntuan deui eueuhan deui eta cocokanana teh so nya mah baleres teh urang mah lalaki mah ti mimiti orok eueuh huntuan bijil huntu nepi ka eueuh huntu cocokanna teh pangaresep eta si mah kalau kasedanya oh nyata meniku di jentrek lain kudu jentrekeun abdi mah menuju ka batur da abdi ge aya na resep teh baheula terasa kuasa